Wilujeng enjing urang kali kelas hiji. Kumaha kabarna? Sehat? Hatur nuhun upami sehat mah. Pak Irwan dinten ieu bade ngaulang pangajaran kagenep. Materina hayu ngajaga lingkungan. Mangga tingali gambarna. Eta contoh lingkungan di sabudeureun urang. Tingali deui nya. Tah, Pak Irwan bade ngajelaskeun naon sih lingkungan teh? Lingkungan hal anu aya di sakuriling atanapi di sabudeureun urang. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup ataupun bukan makhluk hidup. Nah, ieu papasinganana ieu jenis-jenisna lingkungan. Tingali ku hidupnya. Tah, aya gambarna. Anu kahiji papasinganana jenisna nyaeta biotik. Eta artina hirup. Anu kadua abiotik, berarti teu hirup. Tingali contohna deui. Lingkungan biotik. Tah aya tina gambar. Tina lingkungan biotik teh aya jarapah, aya zebra, aya deui jalmi di dinya. Jadi naon wae atuh Pak? Tah ieu nya nu kahiji manusia. Jadi bahasa Indonesiana manusia. Anu salajengna aya sato atau disebut hewan. Anu katilu aya deui tutuwuhan atanapi tumbuhan. Tah ieu contoh lingkungan biotik. Teraskeun aya lingkungan abiotik. Tadi saur Pak Irwan lingkungan abiotik teh teu hirup. Ya, naon wae Pak? Nu kahiji nyaeta taneuh atau bahasa Indonesianya tanah. Yang kedua aya cai atau disebut air. Anu katilu batu atau biasa itu ya sama seperti bahasa Indonesia juga batu. Dan satu lagi contohnya hawa atau udara. Apa saja sih Pak yang ada di sekitar kita? Nanti kalian bisa cari tahu bersama orang tua ataupun yang ada di rumah ya. Lihat lagi anak-anak. Tah ieu contoh lingkungan anu aya di sabudeureun atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Gambarnya gambar apa? Iya, pinter sekali. Itu sudah ada di bawahnya juga tulisannya. Sawah. Nah, ini contoh lingkungan yang ada di sekitar kita. Di sawah aya lingkungan biotikna, aya lingkungan abiotikna oge. Ya. Terus anu salajengna aya situ atau bahasa Indonesianya disebut dengan danau, ya. Oke, lanjut lagi. Aya oge gambar naon yuk? Pinter, pasti terang. Ya gambar gunung. Terus aya deui. Tah, di bumi atanapi di sekitar kita biasana lingkungan supados endah sok di anggo atanapi ditambihan nganggo kebon atau kebun. Pinter sekali ya menjawabnya. Ya sambil menjawab, sambil melihat video pembelajaran ini. Oke, lanjut lagi. Tah, upami tos kitu, hidup siap kanggo ngajawab. Kanggo ngajawab pertanyaan-pertanyaan anu ku Pak Irwan bade dugikeun. Engke tingali tina Google Classroom. Tingali contohna, hal anu di sakuriling manusia teras hirup bebarengan disebut naon? Imah, sakola, atanapi lingkungan. Bebasnya, ku hidup jawab. Eta mah teras aya naon deui? Soalna anu teu kaasup contoh lingkungan biotik nyaeta pilih ku hidup. Naon wae nya anu aya di tina soal gitu, diajar engke. Terus soalnya sabariji Pak? Aya 5 soalna. Tah aya deui. Contoh lingkungan biotik ditujukan ku gambar pilih anu mana nu kaasup kana biotik anu hirup tadi. Aya deui soalna.
latihannya ya kuis. Gambar anu nunjukkan situ, anu mana situ, salah. Nah misalkan gitunya. Terus gitu. Mohon aya deui ucing jeung sajabana. Tah kitu murang kali sadayana. Terus engke hidup diajar di bumi. Kalangkungan Google Classroom. Panginten kitu wae anu tiasa dipihatur ku Pak Irwan. Hatur nuhun. Wilujeng Enji.